para panitia penyelenggara beserta rekan-rekan mobil khusus kersana Kang Mamat sinareng Kang Abay selaku ketua panitia anu sami-sami kusim kuring dihormati oge mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin amin. Teu hilap hadirin sadayana jamaah anu hadir di ieu tempat, para ibuna, ibu-ibu, bapak-bapak, senarang pemuda anu sami-sami kusim kuring dihormati oge mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sabadana ngadugikeun salam anu mangrupi bendera kaislaman salajengna henteu poho kana pokok, henteu lali ka mimiti, henteu lupa kana asal.